Ari mangkokoh ka-14 nyata nyarios ke jalma anu hadiah ka Said Abdul Qadir dihasilkeun pamaksudanana. Dicarioskeun ku guru-guru anu laluhung, saha jalma anu nyebut jenengan Said Abdul Qadir henteu boga wudu, maka eta jalma ku Gusti Allah dirupakeun rezekina. Sareng saha jalma anu nadar hadiah ka Said Abdul Qadir eta kudu dilakonan supaya ulah kasebut jalma anu bodogong mantak kawalat. Sareng saha jalma anu ngahadiahkeun amis-amisan dina malam Jumat teras maca Fatihah dihadiahkeun ka Said Abdul Qadir, teras kadaharanana dibagikeun ka fakir miskin, serta eta jalma nyuhunkeun syafaat sareng karomatna Said Abdul Qadir dina ngahasilkeun pamaksudanana, maka tangtu eta jalma meunang pirang-pirang pertulungan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala kalawan karomatna Said Abdul Qadir. Sareng saha jalma anu maca Fatihah rek dahar tuluy dihadiahkeun ka Said Abdul Qadir, maka tangtu eta jalma dibukakeun dikeluarkeun tina kahesian dunya akhirat. Jeung saha jalma anu nyebut jenengan Said Abdul Qadir bari boga wudu tur ikhlas nu sampurna ngagungkeun ka anjeunna, maka eta jalma ku Gusti Allah dibungahkeun dina eta poe serta dilebur tina dosana. Amin ya Allah ya rabbal alamin.